Neng reka pameran heula jeung si A. Da ka mana? Jeung burit, jeung hujan, jeung naon? Cicing di imah. Da ka mana atuh? Ih, atuh udah kakal. Kesama atuh mata kenal marut jagong tadi teh atuh. Ini papais tuh udah mau upieun. Itu maneh hilak keneh balik nage atuh deui. Da eta pagawean si Bunda lain pagawean Neng atuh. Heueuh diajar beta kenal mau pengora keneh. Ngabul ka bisa teh. Ih, da Neng teh hayang numpak kora-kora atuh. Bageus sia-siaana. Naon? Numpak orai. Ih. Marodeli mau budak teh budak orai deui riweuh. Kora-kora aya. Ming numpak barang bae gusul ku si Not. Mumpung musim hujan ieu leueur. Gusul kitu da saruangeunna. Marodeli numpak naon teh bieu deui. Riweuh. Da Neng teh bukan anak kecil atuh sekarang mah. Nemal si rumah maneh. Jadi itu, tunggu di teuing weh. Baikkan mawa Samsu. Nya riu. Dah, ibool ka kolot atuh deui. Suan can datang di latih sana perkuliah. Basi. Nyetak di marana tuh garelis teh ieu teh. Lain buru nyangu mah kan dora-doran kieu deui. Repot. Nya di maneh mah tingali. Sarua jeung maneh nemal we. Bikin kepo naon kepo teh. Kepo teh selamat sore ayah. Neng we kisah ka dieu mah buah mah tulus meureun. Kudu sajemput ka dieu atuh kidar mah. Mana? Jual tas bae ke kebon eueuh. Bakal atuh ieu geus ngacet keur di jalan. Not, nice. Gerak balik. Kaljuk harees deui tas kidar teh. Not. Nice. Mana umat teh? Gerak barani, burit. Ya, keneangan anduk. Mana tuh sampona geda eueuh be ya? Sampo. Ku sabun ganu we eueuh mah. Kasarua bersih ta oge. Itu namanya itu tuh, burit ah. Tuh, nu teteh sesa aya meureunnan pewangi mah, jeung buku wae mah. Ya, dia lu gak datang-datang. Batus. Naon atuh aya Nggak datang atuh keburu burit manten ya kecang datang atuh. Terus merunyung ya ka dieu ngajemput. Ih, dikasebeuleun si Ilham. Pakai kempes segala di teh bana. Terus ada dengnya. Bana kempes. Mau jadi kempes. Nuhun dorong. Cicing di iman. Ih, aya mah da anger. Ieu. Telepon kanu ngajemput Neng. Iya dia. Bebasan jalan nih jeraona kitu kempes mah. Nggak bisa maju. Kalau dorong. Ya, ribu. Cicing di imah. Kempes. Sekali seribu. Buka kabogot teh kempes, buka kabogot teh ieu mah. Boak itu kamari teh anu mawa jas hujan, anu ngadugukna keresek, suatu martabak. Kalau jas hujan, nyaho kitu teh kamari nganyuk bal-bal ka si Mardi teh. Beuh lapar jeung naon. Halo? Ih, nah atuh bet make. Ih, nah bet make bocor segala. Lain make setum ka dieu teh. Geus malulu atuh. Dan acara sakedeung ieu namal ban teh lila. Geus kumaha wadah we itu. Mau janji meureun. Ngomong hayu ah. Assalamualaikum. Salam. Datang ke sarumana, geus burit ieu mah. Diri dorong. Burit-burit teuing datang ka dieu teh. Ye, sepuning motorna kempes. Ka dieu. Nah, emang kempes di mana emang? Tata di payung aya warung geuningan. Nah, masih aya tambal ban di mana? Itu di Tamal, dicokan ku Jarami we. Serius, ih ari ditanya teh. Serius ya we. Reka mana sih ayeuna teh? Seperti yang sudah kita bicarakan. Iya, emang mau kemana? Serah kamu aja. Kamu maunya kemana? Aku mau dibawa ke tempat yang indah.
Tuh, banyak tempat yang indah buat kamu. Contohnya? Ada wisata kuliner, wisata domba, wisata, banyak pokoknya yang lainnya. Katanya mau ngajak aku ke pameran. Emang kamu gak bosen naik kora-kora terus? Bosan sih bosan. Tapi kan sama kamu jadi nggak bosan aku. Bisa aja kamu. Yaudah yuk. Keburu sore soalnya. Bentar. Ngomong-ngomong, ayah kamu kemana? Ada tuh lagi makan saya mah. Bilang dulu yuk. Ya? Ya sayang, ayo lagi makan tahu dulu nih. Sudah yuk. Ya? Iya, saya mau angkat. Ya. Izin ya? Ya. Pakai ini sama enggak? Oh, sok. Kumaha tuh kulit teuing Melang. Siap. Samsung. Luka hati segarupa ge atuh. Pemasukan pekolot teh.